Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Tuh nuju sarang panganten sunat. Dede saha ieu teh? Halo. Dede Adnan. Dede Adnan Nur Ahmad. Yuswana sabaraha Dede teh? Usia umur 5 tahun. 5 tahun setengah, guys. Mohon alhamdulillahnya. Dede mah tak acan di sepitannya. Iraha bae di sepitan cenah. Enjing. Ku didoakeun sing lancarnya, sing enggal-enggal damang, sing deet milik rezekina, sing panjang yuswana, selamat dunya akhiratna nya. Iya. Mohon bisa atuh kadi tuh pilih ka mamah mah. Hai, doa kanggo Dede nu di sepitan. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleha. Naon soleha? Soleh. Jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Nya. Berbahagia dunia akhirat. Amin. Tah. Iya guys, sareng mamahna heula. Adiah. Iya guys, mamahna tuh. Mamahna teh ibu Dede nih. Nah, doa kanggo murang kalina nyalira. Cing soleh, cing pinter, cing Amin. bagus. Amin. Cing digampirkan segalana. Amin. Terus. Rene mah meuni resep sakali nyepitan teh 2. Atos nu alih telur sama. Nya, kanu hiji deui. Atos Oh, nya nu hiji deui kan. ayeuna rasa. Rasana kuat kedua gitu hebat. Udah nage seperti teh 15 sama jantan. 15 nya. Nuhun teh. Oh. Urang naroskeun teh ieu ka tukang tunggu sangu. Sareng mak. Mak. Ieu doa kanggo Dede nu di sepitan. Ya, doakeun we sing soleh, sing Amin. rezekina. Amin. Sing sehat. Amin. Sing langkung sing dongkap deui rezekina. Amin. Ieukeun sing langkung seueur. Amin. Sareng masaha ieu. Mak na jenengan mak. Mamae selaku ninina nya. Oh nuhun. Ai dapurna di mana nini? Nah, ada tebing di jamu. Dapur ieu urang sepil. Di ditu. Ya, pada kadinya. Oh ya siap nuhun ini. Nuhun. Oh guys, sabab udah ada tos dongkap tuh. Wawancara apa we? Kumaha? Weh. Ieu nyana kumaha? Wah, si Bang deui. Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Mang. Dia nyepil heula dapur, Mang. Ya so. Oh, guys. Urang ka dapur heula. Kumaha sih hajat di pasangrahan teh dapurna? Iya. Ciri-ciri hajat mah sudah umum. Di mana-mana pasti sapaparat jalan tukang icalan. Tuh, si Bapak ge. Icalan apa? Sosis bakar. Mugi acing enggal seep. Amin. Pami nu resep sosis bakar mangga ka dieu. Salam sosis bakar. Tuh. Nuhun. Tah ieu keamanan teh. Kumaha? Lancar. Lancar sehat. Omatnya ka kepala desa kayak pami Kang Dedi janten mah ditaikeun gaji Linmas. Amin. Nya. Alamin. Maka dukung Kang Dedi Iya, Mulyadi. siap. Amin. Bapak aing jadi gubernur. Gaji Linmas UMR. Amin. Kamana ieu teh? Dapurna teh? Nu nyanguna mana? Pak. Ieu. Urang sepil kanu nyangu ieu guys. Oh. Assalamualaikum. Wah, geuningan di Pak Haji. Terus wih di Mekah? Amin. Wih di Mekah? Kamari rame di Mekah di itu. Wah, biasa. Alhamdulillahnya. Iya teh Haji saha? Haji Udin. Sanes Haji Tori. Oh, sanes Haji Udin. Nuhun. Haji itu sepil dia tukang nyangu, guys. Tuh. Wah, ieu mah kadang ngopi heula tuh. Aing nyangu entos. Soalnya itu barudak ieu tos darah rongkap. Urang tuang heula nya. Sangu tos siap. Sangu tos siap, Pak. Siap. Sangu tos siap. Dari jam 4 tugas sudah siap semua. Bagus. Ya sudah asal Bagus. gitu. Iya. Ya. Abah dari hari apa ini nyangu? Kalau tidak salah mah gitu. Kesini Oh iya, boleh.
Kalau tidak salah dari hari apa? Dari hari Selasa juga sudah nyangu. Udah nyangu? Iya. Mantap. Pohara. Ya. Sebetulnya Abah ini masih muda ya. Kusa jadi tukang nyangu, Ya. jantan rada ngariut. Karena nyodot teh kata di ku umur. Hai. Katain ku umur tuh, guys. Ya, nah, Ini ya, Abah lagi ngezo. Iya. Ya ngejo, Iya, biasa ngejo. lah. Ini- Kalau tidak ngejo mau lalapan. Iya, gitu. betul. Nah, Ini sama Abah siapa? ini teh Abah Udan gitu. Abah Udan? Iya. Asli master chef di Pasanggrahan. Iya, betul. bagus. Dari RW 03 mah tidak ada lagi itulah. Tukang nyangu teh ya. Ah. Ya, terima kasih, Bah. Iya, boleh lah. Mantap. Iya. Bah Udan. Oke. Omat ke tukang hajat, bisi butuh tukang nyangu, Bah Udan. Iya, siap. Ya. Oke. Oke. Biasana anu hajat masuk saladarnya, Bah. Ya salah ladar. Wih, Kita teh. sok nyawer teh kita. Anu tukang nyawa tuh orang dapur joget teh sok di Bang Mayan. Orang itu. Bener. Anu kudu hajat gitu. Wih di bahanan. Eta mah nomor hiji. Iya. Tong dianggap eta, tong dianggap panyonya. Don mah. Oh, guys, alhamdulillah ya. Ayo sebagai apanya ini? Sebagai ya lalajo. Sebagai tukang lalajo, tukang ngasaan. Oh, Chef Yunanya ini teh. Jadi itu tukang ngasaan. Jadi si Kejo asang teh diasaan heula ku Bapak ieu. gitu. Iya, terima kasih, Pak. Namanya Bapak siapa ini teh? Bapak Jujun. Bapak Jujun. Hah? Ustaz Jujun. Ustaz Jujun. Oh iya, 3 Garut lebih kan ieu 3 Garut. Nuhun. Nuhun, Pak. Oh, guys. Iya Pak Haji Udin sanes Sajitori. Oh. Sepil tah. Ieu. Pasti ieu keluargana. Tuh. Teteh ieu keluarga nu hajat. Sanes. Sanes Tangi. tetanggi. Oh, tapi kaosna saminya. Ya, sami ada seragam. Oh, seragam. Oh, pang iya teh. Doa kanggo si Dede sunat. Panganten sunat. Kata teh ieu. Teh doa kanggo Dede sunat. Duka. Oh, doakeun teh teh. Sing panjang sirit, sing agung milik. Isinan, guys. Sigana mah ieu ka ieu ibu ieu. Bu. Nyungkeun doa kanggo murang kali sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Adnan sareng Hasan, Hasan sing Nur jan Ahmad. mudah-mudahan Hasan sareng Hasan sareng Adnan Adnan. sing janten murang kali soleh sing digampilkeun ngarah rezeki. Amin. Berbakti ke orang tua. Amin. Amin. Sareng teteh saya. Sareng teteh endah. Teteh endah. Nuhun. Tah, ku sabab ti tukang ngejut, ti tukang ieu non tatanggina, terus ti nenena, ayeuna perwakilan ti tukang kuda. Nu mana? Aya kasepuhan soalna murang kali sok. Itu. Mending ka dieu ye. Halo, Pak. Damang. Alhamdulillah. Sareng Bapak saha yeu? Pak Aca. Aca. Abeh Aca. Di mana, Bah? Pribumi. Oh, Pribumi Pasanggrahan. Iya. Iya. Tukang kuda. Diharap nungtun lain tukang kuda. Diharap. Kan nungtuna mun Oh. tukang ngebujur. Oh nya, berarti hareup kuda. Iya. Oh, ti hareup kuda. Ya, perwakilan ti hareup kuda non doa kanggo nu disunatan. Iya. Kumaha? Doa. Nya ngadoa. Robana hablana min awajawajina wa duriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ngadoakeun urang kali. Amin. Oh iya mah ustad, guys. Enten dah soalnya amun nu biasa-biasa mah sing soleh, sing anu ieu mah langsung karena bahasa Arabna. Nuhun, Iya. guys. Nuhun nya. Nuhun Pak Ustad. Nu disunatan teh sing panjang yusbana, sing Iya. soleh, Sing panjang siritna. entong, rindu, Ridho. Ya, terus sing seueur rezekina, Amin, amin, sing amin. jadi jalmi anu berbakti ka ibu Amin. ramana, ka bangsana, ka Amin. nagarana, amin. sareng ka wargi-wargina. Amin. Well, bukan. Well. Ya, no. Kela. Uma barudak. Well. Ya, makasih. Iya.
Dibelahkeun. Bisa belahkeun. Kela tika sepuhan mana ya sepuhana Lin Mas teh. Ieu. Bah. Abah Lin Mas. Kali lah bah. Doa kanggo murang kali sunat. Kumaha tuh? Nya ngadoakeun Abah sing nganaon sing naon. Ya cing lancar, ulah Amin. harwa gangguan, Amin. lancar karo sunat-sunatan, Amin. lancar kasadayana. Amin. Wassalam ti Bapak Lin Mas. Siap. Yo guys. Ku sabab perwakilan ti sadayana atos. Ayeuna tinggal taruh siji ye. Orang anu tadi deui da soalna Bapak ieu mah melong wae, urang taros. Urang nyuhunkeun doa. Doa kanggo Dede sunat. Ya, siap. Sing naon? Semoga panjang umur, Amin. Terus banyak rezekinya. amin. Sing soleh. Yang Amin. penting mas soleh lah. Amin. Ka ibu ramana, Ya. agama, Amin. negarana. Amin. Terus? Terus? Atur nuhun. Sekian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini nih ketemu lagi sama Teteh Sinden. Wah. Si Makan heula. fenomenal. Teteh cantik ya siap. Tuh, oke. Porsi Sinden masa kedik cenah guys. Tapi nyuhunkeun kasadaran tinu hajat engke uihna. Ayeuna sakedik cenah ge hoyong di bahanan seueur cenah. Ya. A few moments later. Hai guys, alhamdulillah parantos beres di Pasangrahan Ciherang. Alhamdulillah nu hajatna bager. Di Pasihan Idangan, wih teh jebat tuang, jebat rokok, kopina, pinuh pokokna mah. Ieu naon sebatna teh royal. Nya, jadi wih teh raweuy. Nuhun pisan. Kumaha ringkud euy. Wah, ringkud. Tuh. Abdi bade wih. Jonas Look. Well. Dadah.